Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kanggo lawungan kadua di kelas 11 MIPA hiji. Kumaha sadayana sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Ya. Bu. Mohon alhamdulillah kami sadayana katawi sehat. Mudah-mudahan anan orang masih aya dina kaayaan COVID-nya, tapi henteu nyerorotkeun semangat urang kanggo diajar. Oge mudah-mudahan pangajaran dinten ieu aya mangpaatna kanggo urang. Nyata katawis tina layar mah mohon ayeuna teh rupina kanggo kelas 11 IPA hiji parantos rempegnya sadayananya. Hadir sadayana rupina mahnya. Hadir, Bu. Ya, hatur nuhun pamitos hadir sadayana. Tong hilap di Google Classroom ku Ibu parantos diapungkeun link absen kanggo dinten ieu. Eta supados aya buktos yen hidup teh aya atanapi hadir dina pelajaran dinten ieu nya. Nah, cobi ayeuna satacan lebet kana panglawungan anu kadua ieu, cobi Ibu hoyong ngareview sakedik. Kinten-kinten aya nu masih emut teu kamari urang tos diajar naon. Cobi Neng Anissa. Struktur Tos diajar naon biantara, urang Bu, teh? sane struktur biantara. Leres. Tah muhun kamari urang teh tos diajar struktur biantara aya naon wae Anissa? Aya bagian bubuka, aya bagian eusi, sareng bagian panutup, Bu. Leres pisannya. Janten kamari teh urang tos diajar struktur biantara. Nu sanes aya pamadegan sanes teu? Sami sadayananya. Mohon. Kami, Bu. Leres Kami, pisan. Bu. Mohon leres janten kamari mah dina udaganana urang teh tos tiasa nganalisis struktur biantara anu aya tilu teh bubuka eusi sareng panutup. Nah, dina lawungan ayeuna urang masih kene diajar ngeunaan biantara. Tapi dina lawungan anu kadua ieu mah udaganana teu kana eusi sareng struktur, tapi kana aspek kabahasaan teks biantara. Ku kituna tujuan pangajaran kanggo lawungan ayeuna teh sabada hidup ngalakukeun pembelajaran, hidup kedah tiasa dua hal. Anu kahiji kedah tiasa nganalisis aspek kabahasaan dina teks biantara, nyaeta aspek mamanis basana. Terus anu kedua tujuanna nyaeta hidup kedah tiasa meunteun mamanis basa tanapi aspek kabahasaan eta teh cocogna aya dina tema biantara naon. Tah eta tujuanana kinten-kinten siap teu kanggo diajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya, alhamdulillah kami siap. Katawis sadayana? Muhun, Bu. Aya, Bu. Ayanya, tah. Cobi Ibu nyungkeun bantosan ka Neng Dian Astriani kanggo macakeun sempalan teks biantara ieu. Cobi Neng. Enggak, Bu, sakedap. Tah. Sakumaha nu tos kauningan ku sadayana. Rai dinten teh masyarakat kurang teu aya kendatna ditaragal ku kabudayaan nujulna ti luar. Sakapeung mah urang teh sok salempang. Boa-boa baris karandapan jati kasilih ku junti. Tapi alias teuing kanggo ngungkulan ieu kaayaan anu kacidan mata tapi kasalempangeunana teu aya sanes urang anu sadaya sugri mikadeudeuh ka Sunda kedah bujuk akur sapamadegan ngahiji pikeun ngawujudkeun ketahanan budaya Sunda. Pikeun ngontal ieu hal, urang perlu nyusun lengkah-lengkah sareng strategi anu salajengna dilaksanakeun kalawan daya. Terus Bu, Hatur nuhun ya, saya pisan macana. Nu sanes karegepkeun? Mohon, Bu. Iya. Tah Bu. cobi sabada, mohon sabada ngaregepkeun teks anu dibaca nembe ku rerencangan hidup. Kinten-kinten aya teu kapanasaran. Naonnya anu tos dibaca ku urang teh. Cobi. Tah dina layar. Cobinya Ibu hoyong naros ka Neng Dian. Neng Dian tadi sabadana
dibacakeun teks sempalana kinten-kinten dina teks eta aya aspek kabahasaanana henteu nya. Aya Bu. Ayanya. Aya. Kira-kira cobi Neng Dania anu mana teks aspek kebahasaan atanapi mamanis basa anu tadi dibaca? Anu ieu Bu, Jati kasilih ku Junti. Leres pisan. Nah, anu jati kasilih ku Junti teh eta teh naon nya kinten-kinten? Nu kitu teh naon? Wangunna naon eta teh? Kalebetna Paribasa, paribasa Bu. Paribasa Bu. Dah leres pisan. Tur nuhunnya memang leres. Janten dina teks diantara anu tadi dibaca ku rerencangan hidup teh aya aspek mamanis basa anu tadi disebatkeun ku Neng Dania nya eta anu jati kasilih ku Junti. Cobi Neng Dian Sesar. Hartosna naon nya tina mamanis basa anu tadi disebatkeun ku Dania teh? Jati kasilih ku Junti Bu. Naon Hartosna hartosna? pribumi kaelehkeun ku Sema. Wah, Leres, leres. Nu sanes leres pisan. Nu sanes sami teu pamadegana. Kenapa anu benten? Sami Sami. Bu. Iya, leresnya janten mamanis basa anu kaunggal dina eta sempalan teh jati kasilih ku Junti anu hartosna Sema pribumi anu kaelehkeun ku Sema. Tah, dina mamanis basa eta teh tangtuna aya maksud sareng tujuanana. Cobi Neng Marlina. Terang teu naon maksud jeung tujuan eta mamanis basa? Tekadangnya suantena cobi di mute di unmute heula. Atos Bu aya. Aya tah naon? Halo? Aya. Halo aya. Mun maksud nama sangkan maksud omonganana tandes sareng kadugikeun diantarana teh. Mohon laras pisan. Janten memang maksudna tina jati kasilih ku Junti anu aya dina sempalan eta teh supaya omonganana tandes. Ari tandes teh tegasnya, tegas kadugikeun. Nu sanes aya pamadegan sanes teu? Tanapi sami sareng Neng Marlina. Sami Bu. Sami Bu. nya jan. Sami Bu. Mohon. Tah ku kituna lamun ku urang dipunteun eta mamanis basa teh kira-kira lebetna kana tema naon? Naon alasanana? Cobi diwalar ku Neng Hana. Neng Hana aya? Pamita aya cobi ku Neng Ayu. Iya Bu, Halo. kumaha Bu? Ya Bu. Mohon Neng Ayu cobi nya kinten-kinten pami ku urang dipunteun mamanis basa ieu teh kira-kira cocokna dina tema biantara naonnya? Nah kabudayaan, nah atikan, ekonomi, tanapi kamasyarakatan. Kemasyarakatan panginten Bu. Masyarakatan. Pami nu sanes aya pamadegan sanes cobi. Temana kinten-kinten kabudayaan. Kebudayaan. Nah, Kabudayaan Bu. mohon janten tadi mohonnya memang kamasyarakatan oge di dia kaguar mung rada sakediknya seseueur nama karena kabudayaan kumargi naon di dia kaunggal tersuratnya aya tulisan katahanan budaya Sunda janten anu dicarioskeun teh ieu teh mana kabudayaan gitu dugi dia kira-kira kahartos teu Hartos Bu. Hartos Bu. hartos mohon pami kahartos ena urang teraskeun nya aya paterosan aya bade naros cekap oke hatur nuhun pami cekap tah naon anu tadi urang disawalakeun teh eta mangrupi panuyun kanggo hidup ngerjakeun LKPD. Nah LKPD na formatna ku ibu parantos di share dina Google Classroom. Ket biasa di download terus dieusian sakumaha anu aya dina format eta. Dina hasil diskusi urang tadinya janten tong hilap LKPD na ke dieusian sabada urang beres tatap maya ieu nya. Oke diteraskeun deui. Nah, jadi saatos urang diajar cobi urang cindekeun urang simpulkeun kahontaun teu tujuan pengajaran anu tadi dijantenkeun udagan
cobi ibu hoyong hidup nyindekeunana. Tah, Neng Depi. Jadi ciri teks biantara teh sok aya naon, Neng? Aya mamanis basa, Bu. Laras. Tah, si mamanis basa eta teh aya sababaraha wangun. Naon wae wangunna, Yogi? Mun Bu, aya wangun sindiran, gaya basa, sareng paribasa Bu. Lerasnya tah teras si sindiran para ritu atau napi mamanis basa teh kan aya maksud sareng fungsina. Cobi naon wae Neng Anissa? Anu kahiji pikeun nandeskeun maksud omongan, anu kadua nandeskeun ajakan biantara, anu katilu hiburan sangkan tiasa ngudang sumanget gitu Bu. Leres pisannya tah eta kesimpulanna mah cindekna eta mah tah ayeuna urang maju karena bagian evaluasi kumargi hidup parantos tiasa nyindekeun pangajaran materi ajar anu ayeuna dipidangkeun. Tapi evaluasina ku ibu bade sacara lisan. Nu mata kitu aya aturanana. Aturan nu kahiji, regepkeun heula soalna. Omat kumargi ieu lisan janten kedah diregepkeun heula. Anu kadua, ulah waka ngajawab samemeh ditunjuk. Naon sababna? Pami misalna dijawab heula samemeh ditunjuk, nu kahiji bakal gandeng. Sayang. Tah nu kaduana bilih engke hidup kurerencangan katiron. Naon jawabanana ya, janten ulah waka ngajawab samemeh ditunjuk. Anu katilu nembe sok siapkeun jawabanana pami ku ibu atos ditunjuk. Pami misalnya tiasa ngajawab eta hartosna hidup teh atos tuntas dina ngahontal tujuan kompetensi dasarna, tujuan pengajaranna. Aturana dugi dieu ka hartos. Hartos Bu. Hartos Bu. Ka hartos terus siapnya ayeuna urang evaluasi. Soal nomor hiji. Ini nomor 3. Regepkeun ieu sempalan teks diantara. Talaku masyarakat Sunda anu mika cinta lemah cai, urang ulah kumeok memes dipacok. Dina ngaraksa tur ngariksa lembur sorangan. Nu mata kitu hayu ti mimiti ayeuna urang saraged paheuyeuh-heuyeuh leungeun ngajaga tanah Sunda. Dina sempalan di luhur direumbeui ku mamanis basa anu pantesna teks biantara di luhur teh kaasup kana biantara anu temana naon alesanana. Cung anu tiasa. Ya, sadayana ngacung cobi jawab ku Neng Hernita. Mohon Bu nyobian ngawalek. So, Mamanis basa anu kaunggal dina eta sempalan biantara teh pantes nama aya dina biantara anu temana cinta kalemah cai. Sabab mamanis basa anu disebutkeun mangrupa mamanis pangaja kahadirin sangkan ulah sieun jeung eleh memeh trung dina ngajaga tanah Sunda atawa lembur urang sorangan. wah Masya Allah. Jawabanna munal pisannya. Anu sanes aya pamadegan anu sanes manawi? Sami Bu. Sami. Iya. Sami hartosna jawabanna atos leres oge sadayana kadena atos tuntas. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuningan tujuan pengajaran dinten ieu teh atos kahontalnya. Hidup atos tiasa ngaanalisis non tadi teh mamanis basanya nu aya dina teks biantara. Oge nu kadua hidup tos tiasa meunteun. Eta mamanis basa teh cocokna, loyokna aya dina teks biantara anu temana naon. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Dugikeun ka dieu cobi manawi. Bilih aya patarosan heula sarta can ditutup. Hartos Bu. Saya Bu, Oh Ibu, Saya Bu. Nuhun. Ya, ternuhun pamimisana atos ngartos, atos cekap. Nah, tadi nalika urang evaluasi salarasna Ibu ge ngamunteun atanapi nganilainya munteun sikap hidup katawisna mah sikap hidup salami pembelajaran ayeuna teh araktif. Ras teh tiasa ngajawab, hartosna kompetensina atos kadugikeun atos kacangking, oge sikapna sararae. Hatur nuhunnya kana perhatosanana, hatur nuhun kana keaktifanana. Nah, tong hilap saatosna tatap maya nu ayeuna LKPD-na dikerjakeun dina link anu tos disayogikeun dina Google Classroom. Oge, kanggo minggu payun, tong hilap urang masih kana diajar ngeunaan biantara, tapi sanes deui ngeunaan mamanis basa.
Numawi orang oke bakal diajar ngeunaan keterpaduan paragraf. Orang nyobaan nyusun teks biantara. Nah, kanggo hidup mangga milarian heula referensi, mangga baca-baca heula teks biantara anu aya di internet, anu aya dina buku supados engke urang tiasa sami-sami ngadamel paragraf anu ajeg kanggo nyusun teks biantara. Dugi dieu hatur nuhun pisan kana perhatosanana. Pamit aya nu ditaroskeun. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan, tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.